Ini hantaran-hantaran pernikahannya ya. Rombongan di mana ibu namanya teh? Banjarresmi. Tabu sabarahan namanya? Tabu 7. Lancarnya di jalanannya. Mugia lancar acaranya. Rombongan di Banjarresmi supaya makin baik bagi sebagai pembentukan polisi. Satu, dua. Inggris gamparan tunggara atrasetra gamparan ganing sumping hate guliga tayabandi marhaba ya jadal Husain Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hantaran-hantaran pernikahannya. Sila.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna zinabah wa ufawidu amri ilallah illallah basirun bil ibad. Para sepuh sadayana anu sami rawuh di tempat anu kusudung lipi hormat, wabil khusus keluarga besar Bapak Dedi Junaidi kali ibu tehilap calon pengantin istri Neng Teni Rima Nur Oktaviani anu kusudung lipi hormat, keluarga besar Bapak Solih kali calon pengantin pamegat Cek Jerry Ardiansah anu sami hadir nukusim lipi hormat, para alimil ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus kesanapun guru pimpinan pondok pesantren Khairul Huda mantan hadiran kusim lipi hormat, para ibu bapak sadayana anu sami hadir anu kusim lipi hormat. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah languti pahin urang sami manjat puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah dina ieu kesempatan urang sadaya tiasa sasarangan hadir nu maksud sareng tujuan utami pangin taya kajabi kanggo sasarangan nomplok kendung di upang akadan sarehna Cep Zeri Ardiansah sareng Neng Teni Rima Nur Oktaviani. Insyaallah dina saat ieu panginten sakedap deui bari ngalaksanakeun akad pertikahan. Pinuan ti sadayana mudah-mudahan akad pertikahan salamina sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salam mugi Allah ngalimpah curakeun ka paduka alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap kula wargi sahabat sana para panganutna hingga mudah-mudahan urang sadaya jaga di yaumul kiamah kenging sahabat mantana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, atas nami di kantor Kementerian Agama Desa Selawi Kecamatan Selawi Kabupaten Garut alhamdulillah tiasa hadir kanggo mandu pelaksanaan akad pertikahan. Utos kamabrum ku sadayana panginten inti nak sahnana pertikahan mah ku ayeuna panginten calon pengantin pameget insyaallah Chef Jerry parantos hadir, calon pengantin istri datos kuninga anu jenengan Neng Teni Rima Nur Oktaviani, lajeng panginten ayeuna wali Bapak Dedi Junaidi parantos hadir anjeunna tos soyogi kanggo nikahkeun janten putrana, lajeng panginten syarat pertikahan ku ayana dua saksi ijab sareng kabul. Sadacan ijab sareng kabul panginten widian kanggo nguningakeun bahwa dina ieu saah tepatna dina dinten Sabtu kaping 5 Oktober 2024 anu bertepatan sareng 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah kira laku tabu salapan. Insyaallah panginten calon pangantin pamegat namina Jerry Ardiansah bin Bapak Solih, tempat tanggal lahir Garut 24 Maret tahun 2000. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan maqbulatan tu'adzi biha anna haqqahul azim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alkum bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngiringan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Jeri Ardiansyah nikahkeun kaula ka anjeun ka anak awewe tegas kaula anu namina Teni Rima Nur Aktafiani kalawan kamu mas kawin kalawan nganggo mas kawin kumas dibayar kumas 20 gram dibayar di kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ya sahabat, acara akad nikah sudah selesai. Alhamdulillah lancar. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultanik. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Syarah wa alif bainahuma kama alafta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajami azwajihi wa zurriyyati wa sahabati wal qarabati bi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Widadarina enggal gara lungsukeun ieu Arjuna na santosan wae canggeleun luak lieu ku wae teh. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Teni Rima Nur Aktafiani bojo akang anu geulis ieu adi bayar mas kawin kumas 20 gram dibayar kontan. Dibayar mas kawin, saroge abdi, Jeri Ardiansyah, anu kasep, emas, 20 gram, dibayar kontan. Tahan. Ya. Tos. Apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya teu aya awana margi di tengah-tengah rasa kabingah mana nu taya hinggana kumargi laksana cita-cita dawiskeun rasa syukur kanu maha kawasa diawisan ku sae kanu janten ibu aya panyungkeun hoyong sungkem kanu janten ibu Rama umat niatan sing sae-saena sing sa ikhlas-ikhlasna sanes mengumpul hoyong kongo dokumentasi sanes mengumpul sango foto tapi hidup rek ngulah batra sagara rumah tangga ai sagara teh lautan ai lautan teh seugeur naonana cocobana aya laut hiuna aya ombakna aya anginna tah hidup ayeuna niatan rek belayar rumah tangga sing
saya kanu janten Ibu Rama sabab suksesna hidup dina rumah tangga tergantung saya kanu janten Ibu Rama sakumaha saur Rasul ngadaukeun ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bendu sareng ridona Allah tergantung kanu janten Ibu Rama. Tah lain mungkul ayeuna hidup jadi pengantin baru, tapi di kala engke hidup geus rumah tangga anu jadi pengantin bari aya naon hal maka sumpingan kanu janten Ibu Rama suhunkeun doana jeung hampurana tinu janten Ibu Rama, insyaallah hidup baris diberi jalan terbuka ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna kasaksian ku sadayana sing ikhlas namana betul-betul nyuhunkeun hampura jeung ridona kanu janten Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. الجنة تحت أقدام أمهاتكم. صلى الله عليه Mama dongkap ka pangkonan Mama taya salis sejai tidar nyungkeun dihapunten rumaos abdi ti awit dilahirkeun dugikeun ka ayeuna ditikahkeun mungkul ngarepotkeun ka Mama. Mama keluh kesah ngageungkeun abdi, yang getih ngalahirkeun abdi, paceak delek abdi tengah humi. Mama ridho upah ngape ka diri abdi. Mama abdi kedah dihapunten pisan ku Mama. Abdi ayeuna bade ngalokir abi taya deui anu dianti lintang ti pangapunten pangapunten ka diri abdi kalayan Mama mugia maparinkeun doa anu sampurna ka abdi malah mandar abdi ngalaki rabi aya dina ridona yang widi pananana duanana kana mastakakeun tuang putra sallallahu alaihi wasallam. Ku Mama dihampura pisan, ku Mama didoakeun pisan, sabalikna Mama kudu dihampura ku hidup. Rumaos Mama teu bisa ngabungahkeun hirupna jeung huripna ka hidup. Lintang ti Mama ngedahkeun runtuyan ka bunga, runtuyan ka dedeh ka hidup. Brau anaki nyai kumaula kanu jadi salaki sing jadi wasilah pikeun ngagalina ridona yang widi. Ujang nanggung jawab nu jadi istri sing jadi wasilah pikeun ngagalina ridona yang widi. Brau anaki ku Mamah dihampura pisan, ku Mamah didoakeun pisan. Mudah-mudahan rumah tangga hidup aya dina ginanjar kawilujengan sarta tinemu jeung kabagjaan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sok gabrug Mamah, Mamah digabrug
Gabruk cep. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga tiup mastakan anu janten putra. Mudah-mudahan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Apa abdi dongkap kapangkunan apa tanya sanes sejak niti dari hungkeun dihapunten rumaos abdi tiawit alit dugikeun ka ageng ayeuna ditikahkeun hungkul ngarepotkeun ka apa segala rupi piwelas apa anu sangat ageng anu yakin abdi moal tiasa ngabalesna ku abdi katampi pisan sawalana apa kedah ngahapunten ka abdi kedah ngaduakeun ka abdi anu bade ngawitan ngalaki rabi pandanganna kana mastakakeun tuan putra sami dihandap sami ku bapa dihampura pisan, ku bapa diduakeun pisan, brang anakki nanging bapa nitip ka hideuk ujang nyanyi lepasna tanggung jawab bapa ka hideuk omat hideuk tempoh kan nyiptakeun ka hideuk nyatana Allah Rabbul Izzati hideuk sing deukeut jeung ulama hidup sing deukeut jeung kiai supaya hidup deket jeung agama sabab lamun jalma jauh ti ulama bakal jauh tina agama sedangkan jalma anu jauh tina agama ya jurul alal maut bi ghairil iman wal islam bakal maut teu mawa iman jeung islam naudzubillahi min dzalik. Bral anaki omat ni HP kewajiban hidup nanggung jawab anu jadi istri kumaula anu jadi salaki sing diutamakeun pikeun ngagalina Allah ridona Allah anu makawasa. Insyaallah hidup ayeuna marengan jeung lahir batina deket kana Maha Kawasa tinangtu insyaallah rumah tanggana bakal barokah bakal aya dina rahmat jeung perlindungan Allah Maha Kawasa. Bral anaki ku bapa dihampura pisan ku bapa didoakeun pisan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gabrug apa sepertos tadi gabrug apa Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal mukhlisin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kana mastaka tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SK
krim, es krim. Sini 1, 2, pilih ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Tahan masih. Bebas, bebas.